Dengan lihat temuannya Nah, ngomongin masalah dagang nih banyak. Orang buka cerita. Apa tukang bubur? bubur ayam, bubur kacang. Bubur ayam, bubur ayam. Eta asalnya tukang dagang bubur di mana? Mutlak naik bahasa Sunda kan? Di Sunda. Seperti apa? Di Sepanengah. Anu pendek. Bangsa. Kita sih arana lu poho. Anu pendek teh bener eta pertama dong. Kacang teh kacang kadule. Eta mah ya. Lamun naon teh? Aya hubunganna jeung bobogaan. Maksudna barangna. Jeung barang salaki. Jadi ditanya ku tetanggana. Cuk, ini jualan teh meni payu pisan cenah bubur. Eta naon ieuna cenah resepna gitu. Cenah abi mah gampang cenah. Lamun bobogaan salaki kabelah kulon, dagangna kabelah kulon. Lamun bobogaan salaki kabelah kaler, cenah dagangna kabelah kaler. Terus lamun kabelah kidul nya kabelah kidul. Ngecekna kumaha. Nah, ningali bobogaan salaki geus sare ya poe ayeuna. Mun misalkeun si bobogaanna teh nunjuk kabelah kulon dagangna kulon. Tah hiji deui cenah lamun kaluhur cenah pre. Lamun kaluhurnya pre cenah. Goblok ban. Anjing lain poe. Jadi poe Minggu Jumat. Jadi pas nunjuk kaluhur nya pre. Masuk akal ban ya. Goblok. Hirup kene ku aing di geding dah. Lalu ti kafe dah. Nah gitu. Eta ilmu dagang menurut orang lembur. Namun menurut orang kota ilmu dagang itu beda lagi. Gimana? Namun menurut orang kota, lamun orang kota mah ngitung dagang teh pokoknya mah jauh aja orang lembur malah gitu. Ini itu kan tadi apa rumah ya? Jadi nu aya deui carana di nu lain. Itu. Sok lencengnya teh. Lanjut ceritana ieu. Bengkulu Matoa. Matoa teh lengkeng Papua. Lengkeng Papua. Tak urang melak di dieu. Tapi bisa hirup ya di dieu. Bisa hirup jeung asli di dieu. Rasana masih kena baterainya rek beak di sana euy. Beban gitu. Harap nyala ya. Matoa. Kami itu deh. Bener kami saya. Lanjut mah cerita ya. Sok dah. Tah hiji poe aya hiji Asep ngaranna nya Asep. Main ada syukuran di naon syukuran pakai Jonathan budaknya. Oh, di kanan. Tapi supaya hayang loba ieuna nu karondangan. Da di lembur masuk hitung-hitungan gitu. Jadi pas kieu teh nanya kalau jelema bisa. Ngasep lamun hajat teh cenah kudu hayamna kudu neangan hayam asli Subang gitu. Asli di Subang. Dengan mayana boga cara gitu. Jadi lamun kabedakeun hayam Subang hayam daerah mana teh kudu dicolok bola. Cepat colok Bola tadi colok. Tah ieu mah hayam asli hayam Subang gitu. Sama teh neangan kudu neangan. Tah pas di pasar manggih aya awewe. Dagang hayam teh. Geus deui si awewe teh. Punten. Kang, gede meser hayam nuhun cenah.
bade naon hayam kumaha abdi mah bade milarian hayam tapi nu asli di Subang Asli di Subang. sok kantun milihan gitu Tersyarat ya. tersyarat ya aya hayam nu warna berontok cokot colok bola teh jos lain ini malah asli di Subang cuma hayam Sumedang dicolok ya. ganti deui aya hayam warna bodas colok deui bola teh eta sanes Kang sanes ieu mah hayam Cianjur Ini anjir colokan aja. hayam Cianjur cenah pisakeun deui ka anu hayam deui hayam nu warna abu-abu cing dia cenah warna abu-abu cokot dicolok deui eta sanes Kang sanes ieu mah hayam ti Cikampek Si anjing nyaho. jengkel teh ari akang naon maksudna itu cenah meuli hayam makan bola cing atuh cenari tong nu aneh-aneh cenah hayam beuri cenah hayam nu nyai cenah gitu semuanya teh nya kumaha abdi wae da punten neng cenah abdi mah milarian hayam teh Sus. kudu sesuai jeung syarat petunjuk kudu hayam di Subang carana kudu dicolokeun eta cenah kitu manawi aya keneh cenah stok hayam itu di juru aya jitu itu beri jengkel teh si awena teh tah kabeneran ieu cenah buah-buah ieu hayam di Subang warna hideung jos dicolok si bona teh tah neng bener ieu hayam di Subang mah Naon teh? hayam di Subang mah sabaraha ieu neng 1.000 Apalagi jengkel. Jengkel teh mana meuli hayam tapi dicolokan teh. Jengkel 100.000 cenah. Harga hayam sabaraha sih hijina? Ya. Relatif. 20 apa 50? Mah di bawah 100 lah. Oh iya nih nyakek mah jual hayam bari jeung ambek 100.000-an. Yo. Neng, lamun ngajualan hayam ulah bari amak-amakan. Bisi si pelanggan kalah labur cenah ari neng ti mana aslina cek awalna teh bari nonggeng teh tah Kang cenah colok bola aing ampun Aslina ti mana tah? bisi hayang aing tah bari nonggengkeun bujur teh colok bola aing goblok. Tadi berarti yang dicolok sama eta teh. aing Iya teh. aya gitu nama Asep bagawe nama Asep Itu ya aduh aing itu baru rung ya mah. Keneh atau anak banyak cuma cerita dari itu lanjut cerita teh itu bener lah Balik. aduh Yang geus semaur deui wae kopi teh harus jauhkan benda pecah. jadi mantake lamun kasebutna model wartawan lain sih nganggorengkeun manehna teh kudu apal situasi di kondisi si kondea tong sampaikan asa aing LSM asa aing wartawan hampura ieu ngau goreng da ieu mah kanyataan lah aya di lapangan aya di lapangan zaman ayeuna lolobana nu sok balagu itu menggunakan hak semena-mena semena-mena jadi pemanfaatan deh jadi pas hiji poe ieu di jalan aya nu ngariung eta cek wartawan teh wah aya kejadian naon dia ini kesempatan ya jadi berita ya jadi berita ya. Dan pas itu nyampekeun aya euy gitu ada apa cek bahasa Indonesia namanya ini ada yang kecelakaan kan tapi nu jelema teh ngimbung jelema teh saha nu kecelakaan nya
di tengah. Dari riung jelema teh riung teh di riung jelema mana boga akal. Punten saya orang tuanya cenah, saya bapaknya cenah gitu. Dia kan malinggir pan ya gitu gek anak monyet nggak goler ketabrak kan auto teh ya tak apa pokoknya mah mana teh leuwas begitu nempo aing nggak panas di malinggir kabeh dan nyebut anu aja mikirnya bapana teh ya ada begitu bapak alik anjir aya bapana nah gitu jadi kudu melihat situasi dan kondisi jadi asal jeplak mana udah kumacan aja orang ya begitu nih ngali kerumunan aya nu kecelakaan main hayang bisa asup carana membawa lama kan cek panas bener kan ini kan malinggir jelema kayak gitu intina mah main hawak ku berita aya sesuatu anu hayang hatinya hampura ya malah istilahnya ngago gorengnya instansi tertentu tapi kan istilahnya gitu teh ya cawoka tong dan rahit mana aya deui nu carita cawoka mah kieu di sekolah dasar sekolah SD lah asal aya budak somad kan somad eta budak bangor kabina-bina teu katulungan eta kunaon saha bangorna ku jorang teh ya ngomongna budakna jorang budakna teh sapokna kabeh oge murid nu sajena babaturanna guruna geus arapaleun lah jadi pas hiji poe dinu pelajaran sejarah teh nyieun kuis babadekan ti guru teh cek guru katanya cing cenah saha anu bisa nyebutkeun naon teh ngalanjutkeun kata lamun ibu nyebutkeun huruf A misalkan kayak cung kan nyebut A teh kepanjangan naon tapi tina huruf A gitu lamun tina huruf B awalan tina huruf B gitu jadi singkatan cerita teh kieu cung barudak saha nu bisa nyebutkeun tina huruf M ngacung si somad teh abdi bu cicing saya somad da apal teh ya pasti jorang cicing saya somad jinggo si somad teh abdi bu cenah aya deui nu sejen naon cenah M teh cenah maju tak gentar cenah kan gitu cek budak nu bener eta mah bener pinter cenah murid ibu cing ayeuna sebutkeun tina huruf K jeung T ngacung deui si somad abdi bu cicing somad maneh mah ulah miluan dat baung teh udah baung teh huruf K jeung T pasti pikir ibu guru wah si somad jorang deui wae aduh ibu mah terus kumaha nah terus teh tina huruf K nya dan ada hubungan dia sejarah nah, cing mana ya cenah leni tina huruf K naon kokoh dan tegar pinter cenah murid ibu sari ngacung deui aya sirian abdi bu naon tehna cenah tidak pernah goyah udah sejarah teh ya udah sejarah teh perjuangan halus nah paling ntar murid ibu cenah kan gitu mikir deui eta si ibuna teh enak dengan huruf naon sok cenah saha anu nyebut nu tiasa nyebatkeun tina huruf Z ulun ngacung isi diacan ulun bisa si si somad teu ngacung nu bisaeun cenah kapaksa we si somad cenah ditunjuk cing somad cenah naon tina huruf Z Jainuddin bu cenah
ini Jainuddin Heeh. kunaon Jainuddin kanjutnya badag nya cek aing oge Aing oge. cek aing Eta oge mah ulah si eta diajakan. mah ulah diajakan pasti jorang cenah gitu Goblok aya lanjutanna. Jainuddin kunaon Jainuddin kanjutnya badag Badag. goblok di somat Dapat jet K jeung B goblok. Jainuddin kanjut badag. tah itu jadi Lalampahan si Somat. somatnya anak saha Saha teh? anak nasi Asep anak Mang Asep Asep. nyolong hayam teh Aduh, aing biatak. aduh aing Cek aing ge ulah diajakan, saya tahu. apal teu pagaweana pamajikan si Asep naon Nah, tukang sasapu si Doh. oh tukang sasapu manehanana jadi pas manehanana sasapu lobanya Resep mereka sasapu teh. resep sasapu naon nu bersih Bersih naon lah gitu. gimana teh kalau lotor bersih ya capek kasarean saking teuing ku capek Si Doh teh. eta pamajikanna Mak Asep teh Masep teh. kasarean pas main sare meureunnya ngimpi ngimpi mana teh man ro buka Dina impian teh. dulu impian Ayo nanya. aja oh ayo nanya astagfirullahaladzim mana teh ya Allah cenah bawa orang teh geus pae man ro buka cenah gitu astagfirullahaladzim cenah semuanya teh ruas rada setengah-setengah sadar cenah jadi pas begitu beunta teh aya Mang Asep gigireun ngarewos mah rok buka Anu mah rok sabenerna buka mah. nu sabenerna mah Eta mah rok buka. mah rok buka lain mah rok buka mah rok buka cenah Goblok. ana semane Mata ge ulah. Mana? Sok sasapu naon keur capek teh. aduh Ayo Gusti. geus kayak nyambung deui carita lah Nyambung deui. Tenang nyambung pemirsa. deui Aya lah pokoknya. Bonus ya teh. Aing ini rambisak goblok. jadi sebenarnya mah loba carita Sunda teh tapi loloban nu cawokan Gitu. Mantap kudu dimaklum. Orang Sunda mah kitu. Sok tanyakeun ka orang Sunda. Mun teu percaya ka orang Jepang tanyakeun. kakek Sugiono Eksio. Jepang Aduh Gusti. kelakuan Si kolot Jainuddin goblok. kelakuan kolot jeung budakna teh beda jauh Bener. Tuh, beda jauh jadi uyah istilahna Nyerap. uyah nyerep moal kaluhur tapi Anda handap yang ngerasa dia tetap sih. itu mantap orang kudu bisa ngadidik budak tileuti anu kasebut diislamkeun teh mah anu tadi teh jadi begitu manehna borojol di adanan anu bener-bener gitu nya disahadatan ongko disahadatkeun teh pas akil balik beureunya Baliknya ada waktu beresnya mah didamping aku aja. aku adan gitu Dampingnya lah didampingan kayak awal akhir balik waktu balik ya sadat. Tah eta kene Mang Asep teh kan sebenarnya preman eta teh Mang Asep teh preman awal sebenarnya mulana preman cuman mainnya insaf insaf lah sadar gitu deh. sadar nah begitu Jumatan nih cerita nanti Jumatan yang Jumatan Jumatan jadi begitu nanti Jumatan teh kan muadzin ya untuk pengadan teh ya muadzin lain muadzin imam
begitu imam teh pas kebenaran imam nu benerna gering hadir teu hadir Ustad Udin teh teu hadir Ustaz Udin teh sok saha cenah bade ngagentosan jeung imam cenah kan gitu salah biasa ulah daekeun abdi cenah ngasep asep sanggup cenah abdi batur kan barang ngongnya lumayan kan masih kan preman apa bawa dia teh preman mana preman begitu saat sholat Allahu Akbar rakaat kahiji cenah meuni nanti meni merdu pisan sorana tinu Al-Fatihahna terus teu nyangka lah pokona mah kenyataan teh kos gitu kenyataannya bahwa Mang Asep bisa ngaji bisa pokoknya mah pase lah Al-Qur'anna gitu. Nah begitu rakaat kahiji kan mainna pakena surat dulu anu nanti qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad gitu geus we rakaat kahiji beres. Nah rakaat kadua begitu geus beres maca Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim ngahulang eta lila caricing imam eta teh makmum teh kan nungguan imam macakeun surat rakaat kadua gitu ai Mang Asep poho sabenerna mah poho ieu urang begitu sih nanti rakaat kadua teh poho rek maca surat naon da ingetna eta wungkul kuhulu asa ngalieu kumaha teh tukang wios abi maos kulo deui asuh jawabnya wios teu naon aduh gitu aya berarti kelakuan Mang Asep ti rakaat pertama tapi ke akhir teh kukul we kabeh urang heuh da poho teh aduh hampurannya sanes melecehkan ieu cuman istilahna da kitu gonjakan euy bahasa urang Sunda da eta mah sanes melecehkan salat sanes ieu mah preman insaf poho kana surat gitu ayo intina mah candak we saena sanak hikmahna we nah usul gampang lah carita deui mah nya ngobrol deui kayak urang carita naon we urang ngariung bareng urang ngopi bareng lah tos assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh